Usaha teh kieu wae nya. Tugas kumaha deui atuh neneng. Mending ge jual motor. Motor hiji-hijina deui. Derah yang dijual sagala. Mending ge jual, dipake modal usaha digolang-golang. Lumayan pan. Can puguh Emang erek usaha naon gitu ari neneng. Usaha naon we atuh? Mau jadi ieu terus usaha Ternak tuyul. Mau ternak tuyul mah lumayan pan. Emang ek dijual ka saha motor teh? Eta tetangga anu didinya si Aedi eta cenah butuh motor jang dagang. Si Edi Heeh. moal dibikeun aing mah moal dijual. Si Edi mah ke lamun si Rapi Ahmad nawar motor kakarak dijual. Mau balik tapi Ahmad mah ye mau butuh duit bubut mau balik geus